selangkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Langkung dipayun mangga urang sami-sami munajat ka Gusti Nu Maha Rahman Maha Rahim anu ngagaduhan sifat maha murah tur maha asih. Sholawat sinareng salam anu karantos ditutupkeun ka junjunan urang sadaya Rasul pinunjul Nabi pinilih kersana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi ya syafaat jadi jimat pangrepeh turta jadi kiparat dina mangsa ayeuna sareng ke mangsa jaga di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangersa kira pangajeng hormatkeun simkuring oge teu hilap perencangan para patandang pasang diri diantara anu sami-sami hormatkeun simkuring. Alhamdulillah ku perantawisan Rahman Rahiman dina danget ieu urang biasa patepung lawung paamprok jongkok padedeg-degen mantengkeun paling silaturahmi dina raraga festival tunas basa ibu kalayan sehat walafiat. Kira pangajen hormatkeun simkuring nedawidi simkuring sejak ngiring jampung kumalabung sabda kumapelang nangtungna simkuring di ieu tempat mungguh mantap dak hidup dasari atlet mantap tubuh rarasaan widi ieu waktos simkuring bade kadugikeun biantara anu janten bahan wareup nyaeta ngaronjakeun hareueus kana budaya Sunda. Martabat hiji bangsa bisa diukur dina budaya. Lamun budayana hancur, nagarana ge tantu bakal ngilu hancur. Nagara bakal hancur lamun masyarakatna ninggalkeun kana kabudayaanna sorangan. Geus curdog tinggal igel. Poho kana temah wadi. Tah numutkeun pun cara ninggal aya 7 unsur kabudayaan. Kan kusim kuring diperet janten 3 unsur kabudayaan. Anu kahiji aya unsur basa. Dina basa aya nu disebut namina undang usuk basa. Undang usuk basa nyaeta aturan dina cumarita. Lamun kasalukureun nyebut angkat ka diri pribadi maneda, lamun kasalukureun nyebut uang ka diri pribadi mamios. Eta unsur kakerabatan anu kahiji. Urang lajeng ka unsur anu kadua aya unsur pakasaban. Pakasabanana urang Sunda nyaeta hatanen. Isuk-isuk nungtung munding rek ngagarap sawah. Jadi baheula mah jam 6 isuk teh geus rame nu minder di sawah. Minder. Iya. Ayeuna mah geus beda jam 6 isuk teh. Geus rame ku ngaguruhna suara tarektor. Siga anu keur palagan jurit baratayuda. Tah, lamun ceuk bahasa dalang mah kieu. Eretet sangkala di sana. Panji jurit naik ngadirina. Najan kitu pancen salaku satria. Bela bangsa jurit tanding jiwa raga. Lir ka dia warsa kentake. Warsa hujan kentake leuweung walaka jaten. Pating paralak pating porolok sora suku kuda. Antawis perang baratayuda di kawita. Anu dihatieunan nyaritakeun hiji sinatria anu indit kapalagan jurit bari nyandak bandera panci sarta dibarengan ku tekad anu kuat demi ngadegna hiji nagara. Eta teh mangrupa gambaran urang Sunda zaman baheula anu sakitu sumangetna dina ngopolakeun pakayana anu jadi pakasabana. Urang lajeng ka unsur anu pamungkas aya unsur kekerabatan. Unsur kekerabatan teh unsur keduluran. Urang Sunda baheula kajeun teu wawu, teu caca, teu menak, kabeh dipastikeun di aku dulu.
sababan urang Sunda baheula mah Bandung kandungan, lair aisan, wijaksana artina teh. Tapi ayeuna mah geus dibalik. Lamun geus beunghar, perkara diangku baraya. Mun batur jeneng bari urang aya pangabutuh, wajuk ngaku dulur. Malahan aya sisindiranana agar silaturahmi tidak terputus. Ciklah nyelang heula 100. Pancen urang salaku nonoman bangsa. Yuk urang memulai deui unsur-unsur kebudayaan urang. Makekeun deui dina tindak, ucap, lampah dumasar kana ajen-ajen budaya suku. Payus mensilih elingan, pantes mensilih sulungan, tandading silih ajenan dumasar kamanusiaan. Kadituna supaya laukna beunang caina herat. Sakitu panginten anu kapihatur, hapunten pilih sim kuring langkung saur bahe carek, da sim kuring mah urang kampung bau lisu. Ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung bilitna sacara. Maksudna pilih aya cara kacandak di pakampungan, ciri luka jingjing di pagemitan, bilih tesabung sareng mamanahan. Balebat di belah wetan, tanggara sang surya sakadapan derek medal, hayam rokong korongok, nunggu waktu ucapan. Urang denden di handelem kieu, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun, kemang sabakal kasampeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.